geus bali ka alam nu katutupan ku urang, geus bali ka alam nu ngamimitian alam akhirat nu urang kabehan ge bakal nyaraba ka alam eta. Nyaba ka alam eta mah dimimitianana ku maot. Enggesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maot eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang, al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maut eta lir teu beda jeung lawang, sakabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu henteu maot kabeh maot. Daek ngaji pae. Geus kajen atulah ai embung maot makuari kabehan jelema maot mah haji hirup bae daek. Hirup sorangan bae geus. Tuh batur kan. Heeh, geus atuh banding teh heula banyak. Tetep bae teu daek wae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari ieu ditanya nu mantak embung tapaeh naon sababna. Tuh kan nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Tah ja ari wali mah hayangan paeh. Ulama ge nu lain Golkar mah aya siapeun. Atawa aya nu siapa nu gede hutang atawa anu diputuskeun cinta. Eta ge sarua aya geura pae bae cek yana. Teu berarti aing hirup cek yana lah. Oh budak kos eueuh deui awewe bae. Parangsana ka Lampung atuh sia ka ditu. Ambalaya di Lampung mah bede adat ongko deh. Nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede. Nu mantak embung teh paeh tah lantaran urang aya iman. Percaya jasa ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku percaya-percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan manghaji mun paeh ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Nah, ka surga. Paeh bae atunya. Berarti ya nama kan ngan disungut doang. Hatena henteu. Tuh. Haji Kasim, Haji Badasim, percaya di akhirat aya kesenangan. Percaya tuh. Yakin teu bakal senang gitu. Oh, insyaallah nya hebatnya sejawab da kos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha? Hampir diwakofkan gugula di Iraknya neta. Dibikeun kami makajen salamet bae lah tentara Irak lamun hayang-hayang teuing nangkep ieu teh hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak mah rugi
ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung buak deh runtuk ya geus 2 kali aya buruan imah jual ku aing buruan imah ge pake usaha lah jual geus tinggal imah doang boga sugan susuganan cegeuna ya dijual deh kunyana buak ke dagang karung deh ambus buak kabeh ambles jeung modal-modal nah cegeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat sakena aing lah kuari aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus ge sakena aing si hirup pupurieun amat gitu kan lah mendingan aing geussan hirup di dunia ngasa belatinya na bunuh diri ya emang orang leles mah kitu kabeh geus dikieu-kieu we ku nyana ibu pamajikanana deh yang dipegateun atuh anggeus-anggeus eta papan pamustungan dagang ambruk kana sawah jeung buruan-buruan nanti jual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh pun berat jasa tambah orang leles ya na ngasa belati biasa mah mendingan bunuh diri ceker gus sukut gus dek dikieukeun ya tak bismillahirrahmanirrahim bunuh diri ge bismillah salamet aduh sadar atuh salamet cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit jaknya nanti angel kapae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing malah tambang terjadi make belati besi teu paeh langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun dek lolonja gitu gantung diri di deuleu nya mending mun tambang teu pegat mun pegat aing paeh henteu hirup henteu ceknya angel di bae aing ah terberes sakena kajen kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung aju ngaragakeun maneh beres naiknya ka gunung plek siap dek ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak mikir deui nya mun pae mah deus mun teu pae deui gurusak guliting blek ka handap pae teu hirup teu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek paeh sakaligus lamun teu kitu pan hese ye mending nitah jelema lah balik dewe ka imah balik deui cenah ka imah hayalah jelema bangsa setengah jawara pak kade naon sia ya cekal belati ya pangbunuhkeun aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan nanaon buat aing mah paehan bae Gusti asal sakaligus deuk dipeuncit naon ih nanaonan cok anu teu embu aing indit jelema hese amat budak di tengah buruh bae ge tekena aya deui jelema tah plek tukang mabok geus kikieuan bae kurang ketos ieu mah Jepri kadisia Jepri Jep kadisia keur mabok oi ngotos ngadarek tasi jeung ya cekal belati ayo bunuh aing itu nanaonan aing mabok eling keneh jajan sia mabokna kurang serem ciu doang atuh nyen ciu doang meureun yen teh aing mabokna bunuh aing ieu sakaligus emang kunaon enggak sulah loba omong enggak ingat nyawa lah
aing usaha beak jual sawah beak jeung buruan beak ieu aing nguriang pamajikan aing bari indit hayu aing dik naon tuh hirup mending bunuh aing ieu sok jangan doa yang edan geling heula si Jepri teh daek teh kita bunuh teh daek elingna indit hese amat cek kana ieu jol we aya jelema setengah bayar nah pak kade pak aya naon cekel di belati cekel ka naon cekeun pangbunuhkeun kulaya siap cekeun oh ieu mah mantep ya nu ieu mah ya ngenek da nya heula ai sia wauh teu ka bapa henteu emang bapak saha bapak malaikat Israel nah ini yang ditunggu-tunggu atuh Israel mah teu kudu make belati cabut ye geus sakaligus pangnyabutkeun ieu pangnyabutkeun emang kunaon cek malaikat Israel make hayang cabut lah teu betah di dunia nyana emang kunaon nu mantap teu betah cek malaikat Israel atuh ieu dagang buras puluhan juta ngajual tanah sawah buras aya buruan doang dijual deh buras deh pakai dagang karung jeung ngajempat Kasim segala ditipuan bae ku Haji Pendi teh akabeh untung da cek ieu beak anjeun geus beak teh deres cek teu muriang mah muriang malaikat Israil ieu ku hari kula ieu aduh geus teu ngeunah awak aju pamajikan indit kahayang manyana mencetan atau nganasehatan ka sing sabar ieu mah indit emang pemajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah reod hanyanana gering cek pamajikan aing sih naon harapanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing ngeukepan eueuh naon eueuh oh bang cek malaikat Israel teh saraja kitu ge atuh teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek ge itu aya parentah pangeran mah tuh keheula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si embali waktu Pak saya mau kerja sudah sini bawa SIM enggak lo aya si emas lewat trit nya nama asal tetrit betah polisi mah kontak lamun aya polisi periwitna piceun ulah satiup-tiup lah tah cek malaikat Israel itu bisa secabut-cabut da cekna sebab aican aya parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah teu henteu sanajan sehat cekna aya geus parentah mah cabut bae tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kebal deui cekna ieu Jumat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ya kieu bae cek malaikat Israel ya dibere wiridan bae abeh usaha maju abeh awak cageuk dibacakeun ta wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya ndeng ke atuh bahaya teh mah atuh ti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah moal bejakeun mah maka bad kasih mau gedean gak usah nanya malah itu dirahasiakan tetap wiridan kedua jangan ngecek awak ngecek kumaha lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh oh ya nunun teng malaikat Israel yang nama indit deui dibaca teh wiridan nu kahiji teh mulai dagang deui masya Allah dagang naon bae jadi duit asal dicekel kunyana bae geus laku untung mulai nyana meuli tanah ngabangun imah
meuli mobil majikan ge balik deui hayangna atuh ge ditolak ku jana sia keur ini ku ari balik kacau jago saya anak kula boleh inget ka kakak inget ka anak iya segala inget ka anak segala naon tapi semoga mobil balik deui orang leles belum aduh tapi tetap garan lalaki ya anak bener tuh ya balik deui biasa imah tangga deui waduh gagah deui malah pamajikanna lah ka atuh jai kula masa kikieuna besi dek nyandung